Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepang dangu deui sareng simkuring. Mang aduy muhun urang ngadongeng deui, dongeng hanca kamari nu dipasihan judul lalampahan si kuncir. Kumaha kabarna kaum dangu sadayana di dinten ieu? Mudah-mudahan kaum dangu sadayana teh dipasihan kesehatan jasmanina sareng rohanina ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kaum dangu sadayana, lalampahan si kuncir di seri anu ka-11 kamari teh dugi ka si Darmaji keur ngajajal ilmu sakembaranana. Atuh kumaha kaum dangu sadayana carios salajengna teh? Mangga atuh supados teh nyangkolong kana waktos urang kupingkeun wae kumaha jojor carios lalampahan si kuncir ieu. Sok yuk. Darmaji giruk maneh geura coba eta ilmu sakembaran teh. Mangga guru, kitu atuh jawabanana si Darmaji teh. Oh atuh giru geura kaburuan tuh. Tuju eta batu gede teh hancurkeun ku maneh. Inget anu diajarkeun ku dewek euy. Kudu konsentrasi maneh teh. Dak maneh can pernah ngajajal lain. Mangga guru, kitu atuh jawabanana si Darmaji. Atuh si Darmaji teh langsung wae manehna teh loncat ka buruan, curelat cileung atuh. Si Darmaji teh geus aya di buruan deui atuh anu tiluan makos si Tergos Hideung, Mbah Ajud jeung Ki Menod manehna teh nuturkeun di tukang. Tekungsilah kaum dangu sadayana, si Darmaji teh langsung wae manehna teh masang kuda-kuda leungeun duanana ditemplakeun di hareupeun dadana. Manehna teh meureukeun panonna langsung ngaluarkeun aji sakembaran. Tekungsilah kaum dangu sadayana, atuh badan si Darmaji teh ngageter. Atuh geus kitu mah plus we awak si Darmaji teh jadi aya dua. Anu hiji si Darmaji anu pakena serba hideung, anu kadua nyaeta awakna nu serba beureum. Geus kitu kaum dangu sadayana, eta awak nu serba beureum teh manehna teh loncat muru ka batu gede. Tapi geus pas nepi ka batu gede plus we eta bayangan cirim anu serba beureum teh ngaleungit. Tapi teu kungsirila bledug atuh batu anu gede teh hancur paburuan cak. Atuh anu ningalikeun gen kos Mbah Ajud jeung Ki Menod kaget manehna, sabab manehna helok ningali batu anu sagede-gede kitu bisa hancur ku ilmu sakembaran. Geus kitu si Darmaji teh langsung wae manehna teh ngabeuntakeun deui panonna. Atuh geus kitu mah manehna teh langsung wae nyampeurkeun ka si Tergos Hideung jeung ka Mbah Ajud. Tah kitu Ki Guru. Maneh geus nguasai eta ilmu sakembaran euy. Tapi inget maneh kudu dilatih terus. Maneh lamun boga musuh ingatnya ulah diajak tarung peuting, sabab eta teh ilmu kudu digunakeun leuwih sampurna ti beurang, kusabab eta ilmu teh teterusanana ti jurus sorot matahari euy. Mangga Ki Guru,
ayo atuh ayeuna mah uang kajerolo deui. Atuh kaum dangu sadayana Sitra Kosideung Darmaji Bah Ajud jeung Ki Mendot teh langsung rasup ka jero imah deui. Teu kungsi lah kaum dangu sadayana geus nyampe deui eta nu opatan teh di tengah imah. Maena teh dari ieu bari pagunem catur nu maksudna rek ngarancanakeun langkah selanjutnya. Darmaji, maneh ayeuna kudu ngabangkitkeun deui eta Karaman Ajag Leuweung euy. Tapi kuring teu nyaho eta di mana eta anak buah nu baheula Karaman Ajag Leuweung teh. Kitu atuh kaum dangu sadayana omonganan Sitra Kosideung bali leuleuy ka si Darmaji. Tuh si Darmaji gen ngadenge pertanyaan kitu di guruna, langsung wae maena teh ngajawab. Maaf Ki Guru, punten abi nyaho eta tempatna Karaman Ajag Leuweung ayeuna teh. Tapi aya abi macan pernah, tapi ieu tah dulur abi Ki Mendot maena mah nyaho ka tempatna teh. Oh, maneh nyaho, Mendot. Oh, nyaho gan, nyaho. Atuh di mana eta tempatna teh? Eta teh kan tempatna teh deket Gunung Kulon. Tah di Gunung Kulon teh didinya aya lembur nu ngaranna teh lembur Cijambe kan. Oh, atuh kitu mah. Antur eta si Darmaji ajak eta babaturan baheula teh sina gabung deui. Tapi Bang Ki Guru cenah eta teh geus aring sahab cenah. Wah, lamun manehna areng gabung deui jeung dewek podaran kabehanana ulah disesapkeun. Itu atuh parentanana eta Sitra Kosideung. Singkat cerita kaum dangu sadayana peuting teh geus kaganti ku beurang atuh dipatemukanana si Sitra Kosideung teh ayeuna mah ngan kursorangan nyaeta Mbah Ajud. Da kusabab si Darmaji jeung Ki Mendot mah maena teh geus init nu maksudna erek ngajalankeun perintahna si Sitra Kosideung. Ai Sitra Kosideung kaum dangu sadayana maena mah geus biasa lamun beurang teh eueuh di tempatna. Kitu atuh caritana nu aya di tempatna Sitra Kosideung. Ayeuna urang nyaritakeun kaum dangu sadayana nu aya di paguron Parebodas atuh ayeuna mah urang nyaritakeun anu aya di dapur nyaeta Bimimin jeung si Kuncil. Kaum dangu sadayana si Kuncil jeung Mimin teh ayeuna mah maehna teh geus gawe deui di paguron Parebodas kusabab basa eta teh pas kajadian eta isuk-isukna teh langsung Bimimin jeung si Aji teh langsung ngadeuheus ka Ki Geheng atuh ku Ki Geheng gen manehna teh ditarima aya cek Ki Geheng teh cenah. Gawe we kos biasa-biasa wae sok lamun maneh hayang ngilu jeung Ki Geheng mah. Kitu atuh omonganna Ki Geheng ka Bimimin jeung si Aji teh. Wah, Pi, Ki Geheng teh kieu nyoy. Maena mah muridna teh tambah loba wae nya teu kokos Mbah Ajud. Haji kuring gen aneh ya mah geningan kapamimpinan Ki Geheng mah loba jadi loba murid nah teu kosku Mbah Ajud. Da padahal Ki Geheng jeung Mbah Ajud teh 11-12 kalakuanna teh nya. Bi bener euy, tapi bingungnya ayeuna mah muridna teh maneh tambah loba wae euy. Jadi
capek lah kakurina gen. Gitu atuh kaum dangu sadayana omongan si Aji ka Bimimin teh. Atuh Bimimin gen balik nyari kasih Aji main hati tumanya. Aji bibi mah ni kaget karena buk maneh teh kok eta buk maneh mani panjang kitu kuncirnanya da asa kumaha mani asa tereh gitu teuing geuningan gitu atuh pananya anak si Bimimin kasih Aji teh. Atuh si Aji ditanya gitu teh maena mangan kur ngahehe bari ngageurentes na jero hatena. Wah, hoi, anak teh geus 40 poe leuwih nya. Wah, urang teh buk ayeuna mah geus ieu deui heuy, geus aya kunciran deui. Tapi kumaha nya? Lamun aya nu nyahoun yo, da kuring can nyaho eta. Hamu kuring teh geus aya keneh tawah eueuh. Lamun eueuh kumaha nya? Wah, bingung euy. Wah, kieu wae lah. Ayeuna mah mulai ayeuna ka hareupna ieu buk teh rek dieu we lah. Rek dikeus ku ieu lah ku eta ku tah dijieun keus ieu bener lah. Pake ieu wae lah, pake blangkon nya. Wong tutupan ieu topi teh. Ieu teh sirat teh nya. Kitu euy. Gitu atuh gerentesanana hatena si Aji teh. Ningali si Aji kos nu ngalamun kitu, Bimimin teh langsung wae nanya ka si Aji teh. Aji, kunaon maneh teh? Malah repeh kitu geuningan. Ngomong atuh lamun aya naon teh. Gitu atuh pananyana bibi ka si Aji teh. Atuh si Aji ngadenge Bimimin ngomong gitu teh maena teh kos nu kageuruwahkeun ku omonganana Bimimin. Linda imut Bandung Mancomang. Hatur nuhun atunya ka Linda imut di Bandung muhun ka sadia atuh etanya sadia tami malihat hadir mang. Atuh hatur nuhun deui nya kamal ka tami malihat cenahnya muhun atuh ka bari yana mang manco. Nah kana mang yana manco moal hatur nuhun atunya. Ani Suryani manco mang. Atuh tia Ani Suryani mangga atuh ngiringan manco. Elhatman Cianjur Mekah selalu hadir manco Kang. Hatur nuhun atuh ka Elhatman nya muhun. Ade Sukarna manco deui derah. Waduh eta Mang Ade make derah. Nah hatur nuhun atuh Mang Ade Setiabudi tasik hadir Mang. Aduh hatur nuhun ka Setiabudi ti Tasik hadir muhun. Hatur nuhun atuh anu atos komen-komena insyaallah di seri anu sanesna ku Mang Aduy di bacakeun deui nya. Atuh kaum dangu sadayana urang lajengkeun kumaha carios lalampahan si kuncir ieu. Sok yuk. Keur anteng ngobrol si Aji jeung Bimimin teh kageteun kusabab di luar kadengena aya anu keur galelut. Atuh Bimimin teh langsung wae maeh teh ngajak si Aji keluar nu maksudna erek ningali eta saha anu keur gelut. Roket atuh panto dapur teh dibuka. Teu musila Bimimin jeung si Aji teh kaget kusabab ningali si Anang keur dihurup ku baladanana Kirais. Kirais kaum dangu sadayana maehna teh wakil nati Kigeheng. Atuh ting naon masalahna eta Ki Anang teh dihurup ku anak buahna Kirais. Ningali kitu Bimimin jeung si Aji teh langsung nyabeurkeun wae kanu keur tarung teh.
ku anehna kaum dangu sadayana bimimin jeung si Aji teh eueuh kasieun maena teh langsung misah eta nu keur galut. Geus ulah galut atuh ulah galut kunaon atuh ieu mah jeung balad teh jeung ieu teh masih keneh galelut. Gadek sia ulah ganggu sia hayang modar sia kitu atuh kaum dangu sadayana omonganana eta si Kirais teh. Atuh bimimin di sengor kitu maena teh langsung ngajawab bae. Tapi anehna kaum dangu sadayana eta bimimin teh kos eueuh nu rasa kasieun eta ka Kirais teh. Padahal bimimin nyaho Kirais teh eta teh wawakilna Ki Geheng. Atuh ari jeung balad mah ulah sok ribut kitu Aden. Sia ini teh geus dibejaan ulah wani ku campur meus asup ka ditu. Atuh kaum dangu sadayana eta bimimin teh langsung cicing wae kusabab maena teh rada sieun ari di pelototan mah teu sila jebrod si Anang teh langsung ditonjokkan ku anak buahna eta Kirais. Ningali kitu si Aji gen langsung wae ngajreng maena teh rikat langsung niatna mah erek misah. Pas kitu ceger si Aji teh kateungeul ku anak buahna Kirais. Pas ayak ditimpah deui curelat atuh bimimin teh loncat langsung maena teh nakisan eta anak buahna Kirais langsung ku bimimin teh dibales deui jebrod eta baladna Kirais teh ngajarung ke nyai kitu kaum dangu sadayana si Aji jeung Ki Anang teh kaget dan kusabab teu nyangka bimimin teh geuningan boga kabisa. Sia geuning sia teh boga kabisa kitu kaum dangu sadayana omongan anak Kirais ka bimimin teh. Lain boga kabisa kuring mah teu tega ieu teh dulur kuring mani ditonyok kitu geuningan teu ningali eta teh budak leutik. Curelat jeung atuh Kirais teh langsung wae nonjokkeun leungeun ka tuhuna syut atuh bimimin teh rikat maena teh ngelok los we tonjokan Kirais teh ngepos ngadar angin. Atuh bimimin teh ningali kitu ningali kemplongna Kirais katingali kosong rikat bimimin teh langsung nonjokkeun leungeun ka tuhuna syut los jebrot. Kitu kaum dangu sadayana kabisana bimimin teh. Sia bener-bener hayang modar sia teh. Aden punten Aden sim kuring mah mela diri ya teh da kumaha atuh Aden atos Aden ari jeung balad mah ulah sok kitu seret atuh Kirais teh langsung wae maena teh pusat kubangna teh anu hideung katingalina mintu tapi kosna eta gubang teh sering ngadahar getih syut atuh samberan gubang teh mani ngagerbug angin teh kaum dangu sadayana bimimin rikat maena teh loncat ka tukang syut langsung maena nitah si Aji jeung Ki Anang titah ningalkeun manehna. Atuh si Aji jeung Ki Anang teh langsung wae maena teh marundur ameh-ameh ngadeuketan ka pantau dapur. Kis kitu ngali si Aji jeung Ki Anang geus nyampe ka ngajauhan ti patelakan eta bimimin teh langsung loncat deui nya nu niatna rek ngahadang eta seranganana Kirais. Atuh kaum dangu sadayana plos atuh sabetan gubangna Kirais nu erek nyamber kana beuheungna bimimin teh ngeplos ngadar angin. Langsung atuh bimimin teh loncat deui langsung maena teh ngirimkeun tonjokan-tonjokanana ka leungeun-leungeunna Kirais anu keur nyekel gobang syut plos jebrot kulumprang eta gobang teh langsung nganclong kana jauh. Sia bener-bener berarti
kitu kaum dangu sadayana eta omongan Ki Rais teh kaget kusabab serangan mainna bisa dihindarkeun ku Mimin teh. Ngali kitu kaum dangu sadayana si Aji teh langsung ngomong wae jeung Ki Anang teh. Wah, hebatnya hoi. Eta Mimin geuningan boga pangabisanya. Kuring gen teu nyaho. Mimin teh geuningan hebat. Tebak ting-ting jero. Geus lah, maneh keur nyerieun ngomong si kena kitu hoi. Oh, tuh tinggali Mimin. Ngali kitu kaum dangu sadayana atuh Ki Rais teh langsung wae manehna teh nyerang ku tonjokan anak anu mateni itu bisa waktosna seep kaum dangu sadayana waktosna seep insyaallah lain waktos orang lajengkeun deui ieu kalampahan si kucir ieu simkuring mangaduy nyuhunkeun dihapun tan bilih dongeng si kucir ieu pisan kakiranganana. Mangga atuh nu bade komen di subscribe nya sok mangga nu tacan subscribe diantos subscribe na ku Mang Aduy atuh nu anu bade komen insyaallah ku Mang Aduy anu komen bakal dibacakeun di seri anu ka-13 na. Simkuring Mang Aduy amit mungkur amit mundur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bemios.